Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangken Abdi Warida Qobila Mulyana Laila. Dina episode genep ieu Abdi bade naraskeun dongeng si Kabayan episode 5. Wilujeng ngadangukeun. Dina episode 5 didongengkeun mitohana si Kabayan papanggih jeung Aki Panunggu Lubuk di Leuweung. Aki Panunggu Lubuk eta nalatahkeun yen mitohana moal salamet lamun manehna henteu deudeuh ka si Kabayan. Mitoha si Kabayan rempan pisan ngadenge omongan Aki Panunggu Lubuk eta. Manehna oge janji bakal milampah talatah Aki Panunggu Lubuk eta. Saprak wanci eta mitoha si Kabayan henteu deui mikangewa si Kabayan. Dipikanya pisan minantuna eta. Pakean sareng kabutuhan pangan si Kabayan diurus ku si mitohana. Sumawonten dipanggieunkeunna deui imah. Sanaos alit kanggo minantuna eta. Saanggeus menangkeun parlakuan anu sae pisan ti mitohana, si Kabayan oge sadar kana kalakuan awonna salila eta. Manehna oge ngarobah daweung sarta laku lampahna. Manehna henteu deui kedul-kedulan kanggo didamel. Manehna oge didamel minangka buruh. Kahirupanana sareng pamajikanna ngaalusan anu ngajantenkeun pamajikanna eta nambah deudeuh pikeun manehna. Si Kabayan oge nambah deudeuh ka Nyi Iteng sapertos hanjakalna ka mitohana anu masih keneh sae ngubaran manehna. Mitohana masih nganggap si Kabayan minangka incu Aki Panunggu Lubuk. Kinoletna terempan pisan ngamusuhan si Kabayan margi moal salamat dina hirupna sapertos anu tos ditalatahkeun ku Aki Panunggu Lubuk. Talatah moral ti dongeng si Kabayan nyaeta pangadulan ngan ngarugikeun diri sorangan. Ku ngargi eta urang kedah ngahindar ti rasa pangudulan kusabab ngan ukur ngadatangkeun rugel di poe kaharepnakeun. Sakitu wae ti kalompok 3 Abdi Warida Qobila Mulyana Laila ngahaturkeun nuhun kasadayana anu tos bade ngadangukeun dongeng si Kabayan ieu ti episode 1 nepi ka episode genep ieu. Abdi nyuhunkeun hampura bisi aya kalepatan dina tutur kata. Hatur nuhun.